matak barang langit nguping di alam dunia aya jenengan Kangjeng Nabi langsung izin ku bumi jelas-jelas yen darajat luhur kana bumi ngajiri teh kalau Gusti pan abdi teh buatan Gusti kagungan Gusti bumi oge kagungan Gusti buatan Gusti abdi nyuhunkeun keadilan ka Gusti nah ai bumi dilinggihan ku abdi Gusti jenengan Muhammad ari abdi henteu mangga keadilan Gusti buktoskeun abdi nyuhunkeun mili ka Gusti ieu jenengan Muhammad sana ka abdi nyuhunkeun KTT satete we waktu ge ka kitu langit ge bu ku Kangjeng Nabi mah buku jelema bener ai ka urang mah pan bumi langit teh geuleuheun cek langit awas lamun paes lain diramus teuing kalah kitu jalan jelema salat tara zakat lebar puasa batal wae mau ngaji jauh we pilihan syahadat basa kawin dia can maca deui nepi ka ieu langit apalin ke jelema linglung gitu ngetek cek langit awas ya itu wah jelema pae nobros langit nobros bumi kabeh bakal ka dieu itu diancam urang mah masa ulah ka ditu gebugan ya jadi kabul doa Allah lungsure malaikat malah saur sejarah mah duaan sareng malaikat Mikail lungsur ke alam dunia upami dina kitab bainama langsungna kana pusat bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri indal baiti mujtadian bainar rajulaini ir atahu Jibrila itu nira bainama tapi awal-awal nama sanes gitu Kangjeng Nabi nuju aya di bumi na bumi Kangjeng Rasul teh 2 tingkat aya lotengan dina malam Kemis harita Kangjeng Rasul kulemna teh sapatemon sareng istrina Siti Khadijah misakeun anjeun di loteng nuju ebog kulem bari ngigir ebog namina masakana ditanggeuy ku panangan itu sanes kulem Kangjeng Nabi mah ngan peta kitu umumna kulem Kangjeng Nabi mah tara kulem nam ari rugi lebar waktu temen-temen masyarakat jauh dina ajaran agama Islam kulem tuang leueut eta hukumna menang teu aya ganjaran tuang teu aya ganjaran leueut itu teu aya ganjaran barang dahar tilu dahar sare nginum eta hukumna menang moal boga ganjaran mata Nabi matara yang naon dipigawe ge diganjar moal mata upami urang sarena hoyong diangkeun umat Nabi cobi eta nu tilu lirenan fatal prekeun itu dahar sare nginum mah geus lah ribet teh dan umat tapi omongan itu barang ribet gitu jarang jalma rumah tangga pasea subuh kene alatan keberangan sholat subuh can menang nya akanun di pasea teh subuh kene geus kungkeng karena urusan duit kan bae sholat tulus ge nu penting gelut teh nya kasawarga di mana jalma ribet gitu ulah orang ya ada nuju aya di loteng sumping malaikat untuk ngalangkungan pintu malaikat dan naon malaikat basmus kalawang yaitu paranti jelema matak malaikat mah datangna ti luhur blus mangkaning bumi Kangjeng Rasul mah kentengna henteu ku Jatiwangi sabab cek ilmu lamun kente lamun bumi kentengna Jatiwangi eta jalma tara panjang umur nya lamun rubuh ningang teh pasti bae gitu nya lamun ku daun kalapa mah atawa ku euri papada ningang ge mana naon hampang itu salamar gitu eta mah mangga we hoyong ponok umur
di Jatiwangi ngagebru sebelah tilu RT mah gempar tapi ai katingang ku eurih mah rarasan mana naon